Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki, aya naon san? Tadi peting, wing ka imah Aki. Cuman Aki eueuh. Oh, Aki aya panggilan ka ditu. Ki, rame euy. Rame naon? Lainnya eta dina berita sampai-sampai gedung penyitaan anu korupsi menikot aya kanu 3 lantai 4 lantai na nu bener heueuh eta kumahasan aya naon wae anu disita nu disita teh di dinya teh mobil mulai ti mobil Alphard, Pajero, Fortuner, segala aya lah mobil. Terus motor Harley aya, terus berangkas berlian, emas naon aya, hasil penyitaan eta mah Ki. Hah, aya. Nya aya aya mah Ki. Ya san lamun bisa eta teh kudu dijadikeun contoh. Contoh naon Ki? Contoh nu kitu teh goreng patut eta gawe teh. Lamun jadi pamimpin kade sing hati-hati san manesan. Lamun kahareupna ente jadi pamimpin bahaya. Geuning bahaya Ki, kan jadi pamimpin mah ngeunaheun. Ngeunaheun emang lagi maneh jadi pamimpin itu ieu ge kumaha ceuk maneh nu boga wewenang. Tapi san, tapi naon Ki? Aki maloba tapi. Kieu eta teh kumahanya beunghar katingali ku batur heueuh. Tapi hate mah teu tenang san manehna teh. Komo selama ngajabat. Misalkeun 5 tahun ngajabat atau milu 2 periode. Milu deui nyalon teh menang deui. Eta teh hate teh moal mentak tenang san. Komo orang lamun ngalaksanakeun korupsi. Heueuh kitu Ki. Ye. Geuning Aki apal, nya Aki mah sok lalajo nu berita. Yeuh eta teh kieu san. Ayeuna mobil alus aya 2 siki, 3 siki, 4 siki, taneuh lega, motor Harley. Tanawuruh hatena tenang, komo anu korupsi kitu mah. Hi. Jelema mah kieu nya, yeuh. Harimau mati meninggalkan belangnya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati. Nah, bakal aya hitung-hitungan, bakal balitungan san. Tong gagabah tong sembarangan. Ulah katingali ngeunah hungkul di alam dunya engke aya hitungan di alam dunya ge mun kanyawan tetep di penjara. Tadi dinya san. Nya heuh ai kitu mah Ki uing rek nginget omongan Aki bisi kahareupna uing nyalon gitu nya. Heueuh hati-hati. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.